Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa nawaqidu sareng ari pirang-pirang pabatalana wudu. Ai asbabu nawaqidil wudu'i tegesna pirang-pirang sebab perkara anu ngabatalkeun kana wudu. Eta arbaatun aya opat dua hari salah sayjina arba'ah eta tayakkunu uruji syai'in ngayakinkeun atanapi yakin kaluarna hiji perkara gairi manihi anu salianti cimanina si jalma ayenan kana eta dat ayana itu syai' aurihan atanapi angin rotban bari baseuh au japan atanapi bari garing muqtadan eta anu diadatkeun kabaulin seperti ciki au nadiron atanapi anu langka kadami basurin seperti getih bool au gairi atanapi liana itu dami basur in pasola anu narima pisah itu syek aula atanapi henteu kadudatin seperti bilatung ahrojat anu ngaluarkeun itu dudah rosaha kana sirahna dudah summa rojaat teras balik deui itu dudah salajengna wa nawaqiduhu ari pirang-pirang pabatalan wudu. Jadi ieu mah rek nerangkeun perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu tegasna sebab-sebab anu matak ngabatalkeun kana wudu eta arbatun aya opat perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu. Ahaduha tayakkun huruji syai'in kahijina yakin aya nu kaluar hiji perkara aya nu kaluar tina naon ke dihareupeun dicaritakeun tina dua palawangan boh nu hareup kubul atanapi nu pengker dubur mun nu hareup cipapang cikiih lamun anu tukang nyaeta tai. Urang yakin da urang ngarasakeun urang ayeuna kitu kieu kaparangan urang teh boga wudu otomatis tah ku kiina urang kaluar cikiih wudu urang batal urang boga wudu tuluy ngising wudu urang jadi batal. Jadi urang yakin aya nu kaluar tina kubul dubur urang yakin lain mang-mang cuma lamun mang-mang mah henteu ieu teh baseuh bobogaan teh bohna ari ieu teh naha baseuh urang kieu atanapi baseuh kulantaran hujan da kaparengan bohna teh imah urang teh bocor hujan peuting teh rada saliru ya. Nah, lamun kitu mah teu matak batal. Da nu matak batal mah tayakkun. Ari tayakkun teh yakin. Urang yakin yen aya nu kaluar tina kubul dubur urang. Kakara dereken ayeuna batal wuduna. Jadi aya nu kaluar kumaha lamun aya nu asup. Nain asup atuh batal. Urang boga wudu terus diasupan dubur urang. Kunaon bohna teh teu batal. Urang boga wudu terus kubul urang diasupan teu batal. Gitu. Jadi kudu yakin lamun mang gitu teu matak ngabatalkeun. Bari nu kaluarna teh gairi manihi lain cimani. Jadi salian teh cimani. Baik keluarna getih atanapi tai
atanapi cikii gitu atanapi kaleci asalkeun salian ti Cimani eta batal kumaha lamun nu kaluaran Cimani urang boga wudu tuluy kaluar Cimani lantaran bohna teh urang keur boga wudu tuluy ngimpi jima bari posisina urang teh ngimpi jima teh diuk bari ngarepetkeun birit kana tempat diuk jiga kieu pan katutup terus ngimpi jima barang udang baseuh Cimani kumaha tah teu batal da gairi manihi jadi boga wudu keur boga wudu kaluar Cimani mah teu matak ngabatalkeun wudu jadi kudu salian ti Cimani nu matak ngabatalkeun kumaha tuh paling lamun bijil Cimani mah kudu adus gitu ya kudu adus gitu juga adus jadi lamun orang posisina umakinin mak ada umah eta teu batal wuduna sok sanaos bijil Cimani ainan kana eta mah nu kaluar teh dek berupa dat tai cikiih ketempokan ayeuna aorian atawa angin mencarita di tukang na dubur na bujur hitut pelepes erek bau erek teu bau batal komo dibarengan jeung bukurna mah busiat wah batal rotban aujapan erek baseuh erek garing ketika khuruju syai'in min ahadis sabilain rek kubul rek dubur eta batal mu'tadan aw nadiron erek biasa mun biasa matai cikih biasa tan geus lumrah aw nadiron teu langka nu kaluarna teh langka contoh lamun urang mah kaleci wahna teh pas ngiji pas ayeuna budak atau nepi urang kaglom kaleci barang ising keclik teh atau nepi duit receh batal dah huruju syai'in saksanos eta langka naziron lamun di dieu mah contona teh kadami basurin getih bool pan sok getihan nah bujur teh lamun keur nyeri mah bohna teh ambeien tah eta mah tak batal algerihi in pasola awala atanawi selanti dami basur nunana pisah seperti cenah dudatin ahrojat rosa aya bilatung na bujur urang teh aya bilatung kaluar sirahna geus kaluar asup deui tah kulantaran eta ayeuna kitu aya nu kaluar tina bujur urang nya teh sok sanajan ayeuna balik deui tapi kungsi kaluar eta ayeuna dihukuman batal termasuk lamun tina naon muinu memehna mah asan geus mun puasa kudu hati-hati teh mun urang ngising mun urang ngising usahakeun bulan puasa mah kudu keur hayang pisan atanapi bisa disiasati memeh ayeuna sahur ong adan ngising heula geus dahar geus naon ngising meh beurangna teu ngising nyaeta cenah hayang ngising beurangna tah kudu hati-hati usahakeun sing hayang pisan maksudna kieu ketika orang ngising bijil si tai tuluy ngelok deui ka jero eta ayeuna kitu bisi dihukuman ayeuna kitu aya perkara anu asup kana linggiangan kan batal aya perkara luar nu asup ka jero eta mah tak batal itu jauh beda jiga dahar di luar ka jero eta ge sarua tai keluar
lantaran can ngeunaheun je asup deui kret eta cek ayeuna kitab fikih batal puasa matak sing hayang we sakaligus kaluar ieu ulah dintot-entot dipetangkeun pisan. Min ahadis sabilayil mutawaddi salah sajina dua palawangan jalma anu wudu al hayy anu hirup duburon kana eta dubur ayana itu ahadus sabilay walau kana jeung sanajan aya naon al khariju anu kaluarna teh eta basuron bool sabitan anu tetep dahila duburi dina jero dubur pahoroja mangka keluar itu basur auzada tanapi leuwih tambah naon hurujuhu keluarna itu basur. Jadi nu keluarna teh naon ti salah sahijina dua liang baik kubul baik dubur sok disebutkeun salah sahijina dua gogoreng min hadis sawatain na kitab lain mah. Nah sabab kubul dubur mah goreng kacida ketika ketempokna orat malahan matak sok disebut min hadis sabilaini atanapi min hadis sawataini dina dua gogoreng nyata kubul jeung dubur rek dubur rek kubul ketika aya nu kaluar posisi urang boga wudu urang batal sok sanajan cenah nu kaluar teh boolna nah liangna teh pan aya daging tah boolna kaluar nontot juga ambeien nontot bool eta batal wudu biasana sok di jero ieu kaluar penyakit ambeien bawasir teh mencak zaman ayeuna bawasir tina basur bool eta batal. Atanapi cina tambah kaluarna beki kaluar tuh balik deui lakin abta tetapi namerepat wasal alamatu jalmi anu kacida alim al kamalur rodad tegasna syekh kamalur rodad biada min nakdi kalawan teu batal bihurujil basuri kalawan nan bihurujil basuri ku sabab kaluarna bool nafsi tegesna datna itu basur balbil khariji balikta ku sabab batal ku sabab an keluar minhu itu basur kadami seperti getih wa inda malikin yang nurutkeun Imam Malik layan takidu teu batal non al wudu bin nadiri ku perkara anu langka berarti ikhtilaf cek bieu mah lamun urang boga wudu tuluy kaluar ayeuna bool batal tapi cek Syekh Kamalur Rodad mah tu batal cenah lamun kaluarna basur boolna mah batal teh lamun bil khariji nu kaluar tinu bool tai bohna teh melalui bool eta getih eta cek ayeuna kitu Syekh Kamalur Rodad malahan cek Imam Malik mah layan takidu wudu bin nadir wudu teu matak jadi batal ku sabab nu kaluarna teh langka bisa teh dicokot ku urang lamun sakalian darurat mah ya kaleci wah teh tapi tetep decek abi mah bakal batal nah sabab bakal kacampuran ku tai ataupun lamun dihareup nu bijilna bohna teh langka naon atuh benang bohna teh tapi da tetep bakal campur jeung najis ka najisan anggar melalui liang eta mah da tempat najis kan gitu. Tapi cik Imam Malik mah dibaca mungkin langka. Wasaniha jeung ari nomor kadua na itu arba eta zawalu aqlin hilang akal.
leungit akal. Eta tamyizin tegasna pamilih bisukrin ku sabab mabok au jununin atanapi sabab gelo au igmain atanapi ayan au naumin atanapi sabab sare. Bil khabari sahih kulantaran hadis anu sahih paman nama mangka sing saja anu sare man paliat tawaddo mangka kedah wudu itu man. Kaduana batal wudu teh zawalu aklin hilang akal leungit akal. Naon ayeuna akal teh tamyizun pamilih. Cek bahasa gaulna mah tamyizun teh kesadaran. Leungit kesadaran. Jadi seolah-olah teu sadar teu fungsi otak teh. Jiga nu gelo gitu. Leungit akal kunaon hiji bohna teh bisukrin sabab mabok. Urang boga wudu terus ayeuna aya botol cap topi miring. Whisky atau brandy diinum ku urang kuat ka mabok leungit kasadaran urang kuat ka leumpang geus sempoyongan. Amana cina ieu jalan ka langit cenah. Rel ayeuna di koronangan asa cina panjang-panjang teuing cina ieu tangga teh. Nu mabok leumpang blentrang kana tihang anjing sia wani ka aing cenah. Batal wudu. Atanapi ku gelo. Sami eta oge ilang akal. Pedah biasana lamun mabok mah tara lila aya cageurna mun ku inuman mah mungkin sababaraha jam sabaraha poe. Mun gelo mah lumayan hese cageurna. Tajama boga wudu terus gelo lantaran nyalon DPR MPR pilkada eleh posisi boga wudu langsung stres hehehe. Batal ya. Bohna langsung cager bohna teh can salat bohna teh ye posisina bohna teh lohor kaburu mabok kaburu ayeuna gelo jam 1 teh boga wudu can salat batal. Tak ketika sadar deui teh kudu deui da wudu tadi mah batal. Atanapi ikmain ku ayang sami kitu. Jalma jam hiji can salat terus we wudu barang rek salat kusak teh sakalor. Udang-udang jam 2 sadar-sadar kumaha teh langsung salat ulah batal wuduna. Wudu deui kakara salat. Awan naumin atuh pisare. Tapi sare anu teu ngarapetkeun biritna kare. Nah, sabab al ainani ari dua panon mah eta teh pan hubunganna jeung bujur jeung liang. Lamun panon beureum liang muka cek Kanjeng. Kitu. Sebab moal karasa kaluarna angin sedangkan kudu disaeun cek tadi ngabatalkeun. Tapi lamun diuk jiga kieu mangarapetkeun birit aya tata carana nu sehingga eueuh nu kaluar ka pempet si liang teh urang boga wudu teu naon kitu. Asalkeun urang sarena ngarapetkeun birit hudang oge keur kieu keneh rapet birit teu robah posisi ari kitu mah nyempak jadi ngagoler nya batal atuh pas hudang teh kitu. Tah sare eta sami matak ngabatalkeun kan wudu. Di samping kulantaran hilang akal bisa oge ku sare teh kaluar angin teh. Sebab cek na hadis paman nama fal yatawaddo jalma nu sare kedah wudu. Sebab tina boga wuduna ge batal wuduna. Jadi eta dalil anu matak ngabatalkeun kana wudu kusabab hilang akal. Paman nama fal yatawaddo jalma sare kudu wudu. Nah, sabab leungit akal nu sare mah. Dayak ngobrol ge teu ngajawab. Tah adapun mabok gelo ayan dikiaskeun
karena hadis nu eta pamandama fal yatawaddo sabab sarua dina pada hilang akalna. Wa haraja sareng kajaba bizawalil atiku hilang akal teh kuling leungit akal teh naon anu asu tunuh ngantuk. Wa awailu niswati sakri sareng pirang-pirang kawitan timbulna mabok. Wala nakdom ka teu batal eta maujud bimaku itu nuas sareng awailu niswati sakri. Kama seperti perkara ida syaka di mana mang si jalma hal namana sare si jalma aw nasa tanapi tundo si jalma wa min alamatin nu asi sareng eta tina sapalihna tanda-tandana tunuh ngantuk sima'u kalamil hadirina ari kakupingna cariosan jalma-jalma nu haladir jalma-jalma nu ngarobrol. Wa illam yafhamhu sanajan teu paham si jalma kana itu kalam. Cek bieu batal wudu ku sabab hilang akal. Ngan dikajabakeun naon nuas. Ari nuas mah ngantuk tunuh. Tunuh mah teu leungit akal. Nu tunuh ku urang ditanya nyamung keneh. Paling ge manehna teu kuat. Jadi masih kena berfungsi akal, beda jeung sare, beda jeung mabok, beda jeung gelo, leungit akal. Ngatak jalma boga wudu, tuluy ayeuna tunuh teu kuat. Teu batal ku tunuh. Atanapi awailu niswati sakri kawitan timbulna mabok, muqaddimah mabok. Panjang mabok teu langsung weureu teh. Karek sateguk maradaleng da ayak ngobrol ku baturanna nyamung keneh eta tah eta teu matak ayeuna kitu hilang akal lamun saeutik bohna teh sakecrot ngasaan tadalil cenah ieu teh tapi masih fungsi akal mah teu batal palanak dobihi mah seperti cenah kasus mun hiji jalma mamang nah manehna teh cenah sare atanapi ayeuna kitu tunuh eta sarua teu batal. Urang teh disebutkeun sare kadenge keur ngarobrol teh disebutkeun ayeuna kitu teu sare nyeta da asa sare deui. Naon nu diobrolkeun teh? Tah eta direken ayeuna teu batal. Jadi sebab mang mabeda jeung lamun yakin sare. Naon tandana urang tunduh teh nyeta ka kuping jalma nu keur ngarobrol nu haladi sasanajan teu paham. Urang nariungan tuluy ngobrol. Urang tunuh kadenge tah ngan teuing diobrolkeun teh teuing naon baik itu diobrolkeun urang paham atanapi teu paham ketika masih keneh kadenge eta ciri tunuh nyata cina teu kadenge sare berarti untuk teu kadenge mun masih keneh kadenge berarti tunuh ari tunuh mah teu ngabatalkeun kana wudu ketika rek salat salat bal pas bohna teh peuting isya bohna teh ngarobrol jeung babaturan pas ngarobrol orang rada tunuh kadenge selang-seling kadenge tapi teuing ieu da leuleus awak bohna teh salat can maneh encan boga wudu teu geus tadi wudu mah can batal teu naon terus ge salat mun hoream alusna wudu deui dan ku wudu nu memehna asal teu batal da pelantaran bieu teh kitu tunuh mah teu mata kabatalkeun kana wudu tandana masih keneh kadenge ku urang ngarobrol sanajan teu paham teruskeun we salat bae sok sanaos nu paling sae mah ihtiyatna wudu we atuh sakirana ieu mah la zawaluhu henteu ku sabab hilangna itu ayeuna kitu akal
binaumin ku sabab sare qaidin anu ayeuna kitu diuk mumakinin anu netepkeun mak adahu kana tempat diukna si jalma al yaihi tegasna dua biritna si jalma min maqarrihi dina tempat tetepna si jalma wa ini stanada sanajan nyarande si jalma lima kana perkara lauzala lamun leungit itu mah sakoto mangka gugur atanapi ngagebru eta si jalma awih taba atanapi diuk putukul si jalma walaisa sareng ayeuna teu aya eta baina maqadihi antarana bobokongna si jalma wa maqarrihi sareng tempat tetepna si jalma naon tujapun renggang. Cek tadi batal wudu ku sabab ayeuna kitu hilang akal. Di antara leungit akal teh bisa ku mabok, ku belok, ku ayan, ku sare. Tapi sare mah lain lazawalu binaumin qaidin. Dikecuali kemun sarena urang diuk bari netepkeun birit teh dua bujur ditetapkan orang teu robah ditetapkan teh karena tempat pangdiukan didiukeun dirapekeun tetep jiga kieu gitu ta eta teu batal teh pas urang rek salat teh kaperangan mehna boga wudu tinggal salat teh asalkeun hudang kitu deui posisina pas urang teh kieu keneh tapi lamun geus udang geus nongeng mah komo geus pindah tempat jadi nangkarak atuh batal teman. Jadi posisi kudu terus tetep antara mimikisanna sare jeung geusna teu loba. Sasanajan urang sarena bari sasarandean. Kana hiji perkara lamun dihalingkeun murag bahna teh kana hiji papan, hiji lomari, mun lomari ngagebruk teu naon. Asalkan orang sarena netepkeun birit bari diuk kitu udang kitu keneh teu matak batal atanapi ayeuna bari diuk sarena bari diuk ayeuna putukul di putukul teh naon atuh nya nakeup tuur gitu dan rada diangkat gitu eta asalkeun urang netepkeun si biritna kitu bari eueuh renggang tapina mun kitu mah bari nu hiji ngangkat bohna teh nu ieu ngangkat nu katulang ngangkat kieu nu sadih kenca kahanap teh balik nu katu dihanap nu kenca dikaluhurkeun berarti aya tujapun renggang berarti bakal kaluar angin teh eta mah batal asalkeun terenggang meskipun dia bari kieu ge rada diangkat bari kieu bohna teh dia putukul teh angkep tuur asalkeun biritna kahandap teu aya renggang antara dua birit urang teu ngangkang sebab lamun ngangkang bakal anu kaluar eta kuman teu matak batal wudu. Jadi sarena kudu mumakkinin netepkeun mak adahu kana tempat diukna. Teras deui ayeuna kitu wayan takidu sareng narima batal non wudu mumakkinin wuduna jalma anu netepkeun intabaha anu ayeuna eling atanapi hudang itu si mumakin bada zawali alyaihi sabada ayeuna kitu ngageserna
dua biritna itu si mumakin an makorihi dina tempat tetapna mumakin. Tah cek di dia tapi lamun wudu pas hudang teh pas intabaha henteu ayeuna kitu Jawa Jawa teh pindah posisi pas hudang pas sare kieu mimiti ari pas hudang jadi ka dieu jadi ngagoler tah eta mah tak batal wayan tak kitu jadi kudu terus posisina. La wudu syakin ayeuna teu batal wuduna jalma nu mangmang hal kana naha aya itu si syakin teh eta mumakinan anu netepkeun awala atanapi henteu mumakinan kumaha lamun urang mangmang urang teh sare kayaan boga wudu bari dieu pas hudang sarua dieu tapi urang teh mangmang tadi teh urang teh asa ngageser saeutik bahwa asa robah posisi tapi mangmang asa gitu bahwa teh tah eta teu nanaon tah teu batal tuh da mangmang beda ieu mun yakin ari kitu mah mun yakin tadi teh urang teh sare teh bari diuk terus ye urang teh bari ngagoler teu ngareunaheun bari diuk deui eta mah yakin batal robah posisi aw hal zalat atanapi hilang leungit naon al yatuhu biritna itu si syakin qabla yaqdoti samemeh ayeuna hudang aw ba'daha atanapi sabada yaqdoh atanapi direkan batal teh zalat teh ngageser biritna ari sare posisi di tengah masjid di dia bae mun abi ieu deket meja deket rekal ari pas udang-udang jadi belah dieu berarti ngageser tah tanpa sadar tah eta mah matak ayeuna kitu batal. Mana teh musyakin ngalan mungkin bahal jalan lain ieu mah masih kena mangmang ieu mah salah mangmang ieu mah urang disare di dieu pas hudang jadi belah dieu saeutik ngageser urang tadi pas ngageser masih keneh netepkeun birit teh sini bawahna teh nah robah kitu nah kitu heula bisa we kan ngageser teh terus tetep ka dieu ngageser teu batal kan tapi lamun ngageser cengkat mah pan batal tambang mang tina masalah eta perpindahan eta tah lamun mangmang mah sami teu batal beda deui mun yakin watayakunu ruya jeung ari yakin ngimpi madami tadakurina min sarta henteu inget sare eta la sarotun apakan eta mewujud lahu kaitu tayakun yakin ngimpi bari ragu urang sare la asarolah teu mangaruhan urang teh yakin pas sare teh ngimpi gitu. Tapi urang teh ragu, ada urang teh bieu teh sare henteu nya tapi ngimpi. Eta la asarolah. Teu mangaruhan cenah. Atur kumaha yakin ngimpi sedengkeun ngimpi teh kan buah tina sare. Gitu. Lamun yakin ngimpi ayeuna kitu eta impian teh tintang ti bareunjing sare wajib cenah ayeuna ngabatalkeun.
Jadi berarti eta impian teh pan impian mah buah tina sare ieu kan posisina ngimpi tapi teu sare jelema teh ngimpi gitu tapi kitu mah dami tadakurin naon teu inget ayeuna sare berarti ragu gitu masalah sare teh eta la asarolah teu mangaruhan. Bila pihi berbeda jeung tayakun masyaki satamangan pihina itu tadakru naon ya nah karena saesuna itu tayakun nuru ya ma dami tadakuri naon eta murajahatun anu diunggulkeun ya ditarpaihi pikeun salah sahijina dua karaguan nah itu si syaki jadi beda deui lamun carita mang gitu mang manehna ayeuna kitu sare ari nu tadi mang sare nu tadi mah tayakun ru'ya yakin ngimpi tapi mah adami tadakuri naon henteu ayeuna inget keur sare teu inget sare manehna teh keur sare berarti kan ragu sarena teh tapi kok ngimpi eta ayeuna la asarolah teu direken ayeuna kitu nya teu direken ayeuna sare ari kitu maksudna teh ada mitadakuri naon berarti meureun berarti sare da biasana ngimpi mah bijina tina kembang sare ketika jalma ngimpi tapi ayeuna ragu ayeuna kana sarena geus la sarolah teu napakan berarti dihitung geus sare beda deui lamun masaki mang pihina itu tadakuri naon yakin ngimpi yakin aya mang ayeuna kitu yakin aya manehna teh sare tapi ayeuna mang tina tadakuri naumin inget kana sare maksudna teh keur sarena teh inget eta mah cenah diarahkeun kana aya dua karaguan wasal